seberarti ayana ieu aya aplikasi Sunda Digi kantos saya pisannya tapi nyalira ngaraos terus aya aplikasi Sunda Digi karena yang dibetna ngawongku sagarukti tentang kasundaan. Salah satu contohnya nyata aya wanoh katoko ngenalkeun deui tokoh-tokoh khususnya di bidang kasundaan kanggo generasi muda di zaman ayeuna nya tahun bieu. Terus aya oge aplikasi anu kalintang saena menurut abdi nyata ngalih aksarakeun tina aksara Latin kana aksara Sunda. Oge salah mulihna eta tantos ngabantos pisan kanggo khusus abdi ngopolakeun dina pernaskahan di ahli aksara aplikasi ieu kalintang manfaatna gitu kanggo baraya. Harapan di abdi panginten mugia Sunda Digi konsisten terus kapayuna tiap langkung euyeup deui ngolah data perkawis data-data berbasis kasundaan itu karena memang penting. Terus biasa upgrade deui perkawis ayeuna sareng perkembangan teknologi. Perkawis mangle ayeuna tos tangtosnya langkung tergerak deui ayeuna tos di Jepang ku Unpad pusat budaya oge. Mangle teh biasa langkung berkembang gitu. Panginten kalau kapayeuna mah biasa adaptif, panginten biasa ngindung ka waktu